iya aja motor. Maju. Klakson tuh burung, udah mana? Harap di bengkel tidak. Agak tenang ya doang motor teh. Goblok. Sorahan pisan motor aduh. Naon nanya? Naon itu budak bok. Ngan lakson. Oh, kunaon sih? Lagu pisan Bang klakson orsinilan oge nya. Model lamun make klakson variasi teh. Totot gitu aja. Iya. Bagus pisan. Bang non Honda Beat oge gitu. Kayak kenyaho Vario gitu. Vario enek tuh. Malah teu amprok teh jadi loba lagu gitu. Gila teh amprok teh aduh. Prak dia. Sugan loba sireum. Aduh. Ya. Suara anaknya aneh. Sing. Hanya geter we doang motor teh. Apa udah kelawe lah. Pusing ada mikir ke motor malah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacip. Alhamdulillahirobbilalamin. Cager. Jawab atuh. Assalamualaikum teh. Aing membalan goblok. Induk bapak itu. Lah ini teh lihat ke angkotnya jadi aneh gitu. Cuma yang mungkin kusik. Nah. Bok. Bok. Hai. Coba. Kurang tepat. Naon? Kunaon? Ya. Naon sih? Lila teh amprok teh jadi kos kitu kunaon? Oh, tarik dia hareup. Tinya Anjing nyambung ieu, Cip. Bawa budak, Cip. naon tarak tilu. Bikin parah goblok. Nah. Kamu sepi ya, Cip. Hari salam teh dijawab atuh. Tadi salam dijawab. Assalamualaikum gitu. Hari tadi ku aing ditembalan. Dijawab. Sadayana. Cilisia meureun teu kadenge goblok. Waalaikumsalam. Lain haleluya lain. Aing teh hidup. Ya, tadi di ditu. Naon motor di gitu kunaon. Oh. Oh, dayakeun motor. Heeh. Tadi lakson. Hari motor mah majunya. Geter doang. Suratnya eueuh. Pira, aku ari tadi di ditu di pencet lakson nyora. Klakson tadi di klakson tuh bisa eta mah. Yuk, buset dicaekeun motor naon nya. Arak balik di bengkel di motor. Coba suruh. Eta disungsurikeun. Naon anu ruksak. Nya kabeh we mah. Jadi eueuh soraan gitu. Heeh, buset eta mah maju motor. Ya, tadinya coba di klakson. Ya. Tadi coba ada dengek tuh. Mana? Tadi ada dengek. Kita langsung. Naon ya?
Ye. Cuy, menurut kadege. Eta cek bengkel emang kunaon. Cuk bengkel kado disimsurikeun we urang datang teh. Ieu motor naon curang teh. Disaprak urang labu di kenteng ieu motor teh. Ieu pernah motor jadi penyakitan curang teh. Ya pira. Oh, labu di kenteng motor rusak ieu. Ternyata sih. Sehati meureun jeung motor teh nya. Oh, berarti kamari labu di kenteng. Heeh. Labu di kenteng aing heuh. Jadi budeng sih gara-gara labu. Kado disimsurikeun we di bengkel. Motor mah teu guna naon teu. Teu da naon. Heeh. Pokoknya mah aduh nyeri hate, pokoknya disangka budeg aing aduh. Bener budeng goblok. Bisa sepi. Aing ngomong jawab naon. Aing tadi teh menceblak tuh. Astagfirullah. Ya juga aing ngomong sorangan ae. Nah. Lumayan. Oh. Kamari mah menang 5 padahal. Astagfirullah. Aing tuh ngomong tenang. Jangan nanya. Oh nak. Ih, enggak sari we. Kalau mang anjing. Oh, eta mah heuh. Nya can ieu nya can miliknya. Naon can milik Can jodoh lah nya. Heeh. Eta nanyakeun ira kawin lain. Geus kayak kawin mah kalem. Nanyakeun kawin gitu, Cip. Awana paya anjing. Oh. Kira-kira tong loba nanya lah. Pusing dia yang motor ya. Eta aing lain Cip. Nu teu ngartina teh labu di kenteng kunaon. Motor rusak. Anjing. Harus kene ya. Padahal celina anjing rusak. Nu lucu oge udah. Itu naon cenah. Aduh, anjing. Suwe pisan poe na motor. Motor trouble. Opat urang nyok surikeun. Tu ngomong teu naon suri we. Goblok teh bang. Bengkel kadu nyok surikeun kene wae. Dari hate aing pokona mah poe na yo. Apa disaprak labu di kenteng teh kitu aingnya. Motor mah loba. Suara mesin pisan. Aha atunya. Wana mah nyeri hate aing poe na malah. Ai. Dak teh goblok. Cing.